Man ana man ana man ana laulakum. Ingat bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah. Eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab, hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh. Seungit ka Arab-Arab. Di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal. Kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya. Terus silaturahmi salat maghrib. Ya Allah, urang Jawa atuh jadi kurang pase. Baca Quran. Waladhdallin. Orang Arab kaget, oh kiamat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah teu ngamakmum teh urang Arab mah teu kiai urang Arab pase. Masyaallah, beres. Pamit jangan geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat orenganan kan. Nyana ngadenge babacaanana teu pase lah. Kelemahanan pamit nyana bada maghrib begitu pamit pantah pan baheula meruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8182 masih ruyuk kene musolana teh masih kene aya kulah nu dihareup geus berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil, Mama Khalil, Ki Khalil, tolong mencerak orang mah. Datang ke dia, ayah ada apa? Ini mau. Hai, mau. Dengekeun ieu nya. Awas ya mun teu indit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Indit sia. Indit. Orang Arab isinun. Orang Arab sampurna secara teu kanyahoan. Teu kanyahoan berarti waladdallin teh salah berarti kan aya di hatena katara tah kualina naon nu aya di jero hate teh kan cerdas. Aduh hebat tah waladdallin kula jeung waladdallin ente beda ceuk Ki Khalil. Kula mah waladdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah. Urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab, ilmu bae jadi hijab. Asa aing pang fikihna, pang fuqahana, asa aing pang nahwina, asa aing pang bulagona, asa aing dan asa aing. Kakarak mawa waladdallin paseh bege. Ye aing sarajeng kitu kan waladdallin. Wah, eleh kabeh ku aing. Jauh jeung Gusti Allah, eleh jeung ku waladdallin. Ye, ikhlas. Guys, isuk mah ganti waladdallin kabeh. Atau lain gitu. Tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu salat. Beuh, keur waktu salat mah ulah dibawa ka kiaian. Lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab. Abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab. Urang mamawa hamba sakumaha kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi abdi ente bin Muhammadin ente bin nabi ente bin rasulih abdi subhanalladzi asra bi abdihi abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai, sekedar hamba abdi mah lain buya, sekedar hamba abdi mah lain mama, sekedar hamba abdi mah lain camat, sekedar hamba abdi mah lain bupati, sekedar hamba abdi mah lain jenderal, sekedar hamba abdi mah lain bos, abdi mah hamba Gusti piceunan di luar masjid. Ketika dibawa ku urang ka hareup, awas aing mah jenderal kudu di hareup. Teu mending aya nu katoel moel jeung aing, awas ya. Prajurit lamun katoelnya aing dibeslah cek aing. Menang rakyat tembak cek aing. Ambo cek Gusti Allah deuk menghadap ka aing pan aing rajaning raja. Gimana? Mangga kaya jelema datang ke masjid, kiai gitu kiai datang ke masjid berjamaah balik deui. Urang sih mah balik deui. Wah, aing pan kiai kok teu dijadikeun imam. Sial budak. Kabeh urang ka kiaian aing. Aing pan di Banten sabaraha tahun aing ngaji qiraat teh budak.
aing dikuetan ngaji nahu segala rupa jasa deui pang kiai ya jual teh aing kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok banget geus aing mah pepegatan jeung masjid je gara-gara dibawa predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ye urang yang mantak diuk bersama kieu dileungitkeun kan dileungitkeun kabeh ye aing mah sakira aing jahat lain polisi lain tentara atuh lain dileungitkeun dia emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain tah lain dileungitkeun henteu kitu lantaran wah aing mah sapira aing geus lah nepokan mah ka dieu mah sapira aing geus tah eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu teu nol embung bisa bae ngajina ge embung aing mah embung campur kumaha sarusak kabeh ka di ditu aing mah kan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya ge kuari aya babah sababaraha pejabat anu ngajina di mobil bae bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabaraha pejabat di mobil bae ngadaekeun radio bae embung kadaeuleuh ku batur aing mah kajen gua kumaha ge takabur tolol sia ye parangsan aing teh nyaho meureunana ye awas ya itu membaur ngaji manu hese mah lain ilmiahna praktekna tah ngaleungitkeun kata kaburan jaeu ku batur aing dianggap itu komandan ku Gusti Allah memberi aing leuwihina tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing ngeureun Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing meureuh ngahiji bae geus jelema tah kitu kakarak eta karak jelema